Tages kitu teh eta si pamuda teh merasa berenang cek urang mah naon urang teh boga keanehan kieu euy doa urang teh diijabah langsung tereh kieu ku Allah teh pan ngadoana teh kumaha tadi teh ya Allah mun cek basa urang mah ya Allah lamun urusan pendeta leuwih alus leuwih dipika cinta ku Gusti daripada urusan tukang sihir maka paehan ku Gusti ieu sasatoan nu ngahalang jelema paeh berarti oh nya alus keneh urusan pendeta daripada urusan tukang sihir. Tanggeus kitu mah si eta budak teh berguru na teh henteu ka tukang sihir tapi datang deui ka saha ka pendeta. Kade lain pendeta kos ayeuna di dieu mah nya tapi ieu mah pendeta beragama Allah berpegang teguh kana agama Allah berpegang teguh karena ajaran Nabi Isa karena kitab Injil nu asli datang deui ka pendeta bari ngabejakeun eta si pamuda teh ka pendeta karena kisah tadi pendeta abdi teh kieu-kieu tadi teh ngadoa ya Allah lamun urusan pendeta leuwih dipika cinta ku Gusti daripada urusan tukang sihir bunuh paehan ku Gusti ieu sasatuan pek teh nya paeh berarti urusan pendeta teh leuwih dipika cinta ku Gusti Allah cek saha teh cek eta pamuda teh ka eta pendeta ngabejakeun kitu kumaha cek eta pendeta teh ayubani anta al yauma abdul mini hey anak king hey anak RE King lain anak RE King motor RE King hey anak king dina poe ieu mah anjeun leuwih utama daripada kuring cek saha teh cek eta pendeta qad balago min amrika ma'aro nyata geus tepi tina urusan anjeun perkara anu ku kuring katempo jadi anjeun teh geus katempo unggulna ayeuna mah cek kuring teh cek pendeta teh kitu ngeun anjeun teh wa innaka satubtala anjeun teh pemuda cek eta pendeta bakal dibere balai bakal diuji ngeun lamun anjeun diuji ulah menta petunjuk ka kami ayeuna mah da anjeun teh geus naon geus abdol geus leuwih utama daripada kami cek eta pendeta teh kitu tah singkat cerita berpisah weh eta si pemuda teh jeung eta pendeta teh jeung eta rohib teh maka eta si pamuda bisa nyageurkeun buruk panyakit borok bisa nyageurkeun corob bisa nyageurkeun anu lolong bisa ngubaran jalma-jalma ku berbagai obat-obatan eta si pamuda teh sehingga berita na eta si pamuda bisa nyageurkeun anu lolong bisa nyageurkeun anu corob buruk penyakit buruk kulit berita na teh viral dugi ka berita viral na bisa ngubaranana eta si pamuda teh dugi ka Jalisul Malik teh adalah ka asisten raja si asisten raja mendapatkan berita ada seorang pemuda yang bisa menyembuhkan buta atau lolong kabeneran deui eta si asisten raja teh lolong jelema lolong asisten raja tapi naon lolong tah geus kitu teh eta si asisten raja kalawan izin ti raja sing saha jalma anu bisa ngadatangkeun eta pamuda anu bisa nyageurkeun jalma anu lolong maka eta jalma bakal dibere hadiah anu loba ngaranna ge asisten raja pasti naon loba hartana caritana teh kitu tah geus kitu teh kumaha geus kitu teh eta si pamuda teh didatangkeun ku jalma-jalma ka saha ka asisten eta raja anu lolong tak kitu cenah dat didatangkeun weh eta si pamuda teh ayeuna mah disandingeun jalma anu lolong asisten raja teh ya